Tah kaburu si salaki balik heg muruku sunu teu pararuguh jadi cenah teh pina teh memutuskan masak engkol di bihuna. Markinjut mari kita lanjut cenahnya sebelum itu teh urang keuretan dulu ini teh engkolna pokok namanya sing laletik ulah baradag teuing. Lanjut deui urang tumiskeun dulu cenah ini teh bawang bodasna kusabab teu aya perbawangan nu sejen jadi cenah bawang bodas hungkul tuluy ini teh diasupin engkolna di caian tuluy ini teh diasupkeun cenah naon ieu teh perbihunanana. Kusabab teh pina teh mending geus asa bararingung dengan sangut teh naon cenahnya hayo wae tahu tempe mah da sakapeung mah sok asa bosen mata ka ieu teh boga engkol cenah jadi we di bihunan. Pokona mah nu penting mah aya deungeun sangu keur si salaki supaya henteu muruku sunu teuing we ari geus aya deungeun sangu mah. Oke lanjut urang barang nyatu dulu kusabab ini udah seueul udah sebel pokona mah hayang geura-geura barang nyatu da geus kalasa lapar bae si salaki mah engke cenah dahar we sorangan ulah dibere we ini teh kurupuk ladana kusabab kurupuk ladana ukur aya hiji keur teh pina hungkul.